Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi perwakilan dari kelompok Ici kita mana mempresentasikan tentang kampung Cikonang. Perkenalkan kami Abdi Fikri Ramadan. Abdi Indra Lesmana, Abdi Abdul Halik. Sarang ayah hijri tapi terlebat nyata Muhammad Ihsan Ikhlas Ulama. Langsung baik orang presentasikan nyata anu mimiti tradisi budaya Sunda di kampung Cikonang nyata tentang bahasa. Nah, bahasa di kampung Cikonang ya teh nya diwasana oge bahasa Sunda. Sapertos kampung Nusanisna anu aya di Jawa Barat. Terus anu kedua nyata kepercayaan di kampung Cikonang teh nyata agama nama Muslim, tapi masih kena percanten ka ruhun. Enggak nomor 3. Nomor 3. Kita pengetahuan kampung Cikonang masih kene acan modern. Nyata masih percaya ka ruhun. Nomor 4, sistem mata pencaharian. Di kampung Cikonang, masyarakat anu dominan jadi petani, margi letakna caket lereng gunung. Mencocok pisan bikin lahan tatanen tadi gunung. Nomor 5, kesenian. Kampung Cikonang dibangun ku kasenian tradisional jeung modern. Kasenian buhun tradisional, gamelan, seni karawangsa, Cikonang. Kesenian modern, singa depok, calung, kecapi, kosida, jeung organ tunggal. Nuka genep. Sistem sosial. Kampung Cikonang aya di daerah administrasi Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung ieu ngagaduhan luas tanah sagede 2.516,086 hektar. Nu dialokasi jalan sepanjang 2,5 km, sawah jeung ladang. Terus 1.728 hektar, gedung umum 8.000 hektar, balong 5.000 hektar, perumahan 138,60 hektar, garis aja 12.000 hektar, astana 5.000 hektar, jeung nu lainna saluas 519.000 hektar. Lokasi aya di perbukitan Bandung, Kidul, Kalayan, Gagaduhan, jangkung tanah tina penuhkan laut 6.000 meter, jumlah curah hujan 2.000 mm per tahun. Topografi anu luhur jeung suhu angin rata-rata 270 derajat. Sistem peralatan kampung Cikonang. Nyata kendapeun atau aya para rususi pikeun nyimpen ataupun upacara ritual Ismu Muharram. Di para aya pagon nyata tempat nyimpen para buat masak umumna. Para buat eta dikeluarkeun bikin upacara ritual Ismu Muharram. Asup kana ruangan gede nyata aya kawu atau tungku masak. Sakian nu tiasa kami atur. Hapunten bila aya kalupatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silang.